Bismillah pamuka catur purwaing carita nu bawa bagja rurudat anu jero manang pasarengkah urang pungkas kuraja pamuna salam saranang sulam ulah musnah di ieu dunya satacana ya hiburan kawitan panginten ti simkuring sareng rombongan ti Borohol sajanyun pangapunten bawa bili di dia aya seniman seniwati mangga urang sasarengan wae hiburan dina wengi ieu semoga wilayah Tapang, wilayah Wangi, wilayah yang tawan sarang grup calung Borohol.
Najan ayah
nurek ngabi kita bawa Tuhan kadunya barang aku katari kejumanennya raga kapandang kumanennya oleh tak oleh kejumanennya centil manis depon aduh jempol ini centil aduh jempol hati manis aduh jempol manis depon centil manis depon wanita wanita sepet lege wanita gencet kuping-kuping bancet wanita doyan jublek iya kata sedikit dulu hati nafsu mohon berdasarkan dari diri kata dari beda boleh terjadi Herang jika huripan dilini sifat tahunan direkna apa pantukan kiwari ngantarinan lengitun kuring lengitun ika manakun ika manakun Kekentah katu diri para jek langit tu asri Widadari turun mati lubung surat di kahyangan Gusti rumasa lidagaba Nagagaba ala beda Gusti kiwari bulistir ketingan caca banjir ampun Gusti ampun lengitun kita manakun kita manakun Pangeran Cikauli Patili sifat dahudan direka napa pantutan kiwari ngangkaringaran lengitun kuring lengitun ika manakun ika manakun dongeng endah hati diri tarajek langit tu asri widadari turun mati lubung surat di kahyangan Gusti rumasa lidagaba Ngata-ngata ala beda Gusti jiwa
bari gunung bulistir tinggal tak jelas banjir aku Gusti ampun. Ayo pasta jalan nah tidur pangan ibu Bangka
Nah, emang jauh hareudang. Naon Jun? Ngeus. Ya. Ai mana jauh penuh hareudang nah. Urang akur sumanget mana mau hayo turun kun. Lain dia orang kan justru aku kan urang. Heeh. Parwa teh Nah, mana? Urang malam unker. Lamun urang malam unker sumanget. Di imah oge jeung pamajikan ngadelu. Wah. Naon eta teh sembarangan ngomong jeung adeluk di majikan naon. Ya. Kudu ngaduluk sagala. Cun. Ngaduluk naon? Ya, pan ya urang teh nya pipit kudu amit. Ngalah kudu beja. Heeh. Urang teh ngadeluk teh lain ngadeluk naon. Naon atuh? Urang keur latihan pamajikan ngawi. Heeh. Asupan we ngadeluk dahan. Lain ya. Tapi ya urang ya jujur pelegang gini dina acara naon olahraga naon lucu Ya, gitu. lain palegang atuh teh. Naon atuh? Urang mana anak lepang bungsuna pangkasepna tara kabagean mik. Pesan ya. Pesan atuh mana ka tukang son. Lain kasep di pada horeg beungeut sakit. Aing ngaku beungeut kasep. Kasep bawa. Jun, Hei. nama-nama teh make mik ya tari. Heeh. Leuwih ti urang. Nah, hai nu garoreng patutnya kabagean mik ai urang segitu pangkasep. Hei, Ya, Naon? cenah capit cenah semilau. Wah. Pucun cewipit silan dilau. Yo. Ya, abang mana jodoh nerima urang? Harus kena jodoh nerima urang. Mana apa ya? Ya apa urang kena olahraga naon? Urang teh kan kamari teh ieu teh kudu nama minggu kamari dina acara teh geus dicatet. Heeh. Lah aing jadi tarik oge teu make mike nya mah. Ya, Kumaha? kamari teh urang teh malam minggu geus ka dieu. Heeh. Terus Nah, ai cenah mantu ente naon? teu meunang si izin. Wah. Pemenang izin. Nak izin urang. Heeh. Teh taya si Kopit. Heeh. Aya si Kopit. Apa di urang ya aya? Heuh, di RT 2. Heeh, si eta mah si David. Jadi Iya. kita urang teh acara naon? Ieu kieu Jun. Oh itu sih itu apa mah? Tak itu ngomong. Olahraga naon? Ieu teh kieu. Heeh. Urang ngurug di dieu. Lainnya gandengan teu puguh. Heeh. Aya maksud jeung tujuan. Ai maksudna? Teu maksudna teh jadi urang ngahibur di dieu teh dina olahraga bilang tala. Betul. Di mana? Itu yang dicokot? Bilang tala negara urang. Negara urang Indonesia Oh. anu ka 75. Jadi ke urang hiburan teh na acara Kabagian nama teh. RI anu ka 75. Alhamdulillah. Nah, uan maju. Mana emang teh make mic ku tarik nama make mic teh Heeh. tarik. Cing sok. Teu ngadengi aya nama. Naon? Sama kool. Hanet coba ku Jadi itu kumaha teh? Cek. Nah, iya. Ya. Cabang Jadi kool. urang di dia ngahibur tadi olahraga. Cek. Naon? Lain jan iting teh dalam Ya kudu heula kieu kenaon ya mite. Jadi yang menang Cek, cek. Sate. Acara ini tuh hajat cek lain ieu mah. Moal aya sate. Wah. Tadi geningan tadi si apa cenah ge mau si Eta are. Wah. lain Aing yang mana? Yang panitia. Maneh jut sama lain. Sok kemana dae? Terus Sok terus. Heeh, urang teh ngahibur di dieu teh dina olahraga buat RI anu ka 75. Jadi merdeka urang teh geus 75 tahun. Jadi balakna tuh. Baik dia calangap tuh jika batur atuh balik Loba deui. teh. urang merdeka teh geus 75 tahun. Heeh. Benar gitu ayeuna merdeka. Hah? Ha 75 tahun. Cenah ayeuna teh keur dijajah. Heeh. Dijajah ku mana? Ya, si kurang oke. Eta. Ya, Urang geus 4 bulan teu manggung-manggung ka karek dieu. am nu beja-beja mana mah? Nah, mana nu jabe Ayeuna teh dicungkur ku si Kopit. Ya, urang teh keur diserang ku babah urangnya. Heeh, meureun maksudna mah kieu dijajah teh meureun lain dijajah ku perang. Tapi meureun dijajah ku penyakit eta ku virus. Tapi alhamdulillah Ron. Henteu aya urang. Lama atuh aya si Kopit ka dieu teh. Geus lama 2 bulan menang 600.000.
Leuh mana-mana orang mah teu meunang euy. Urang mah teu Heeh, meunang. kaget cenah gitu. Ya, Itu jadi kebahagiaan. orang dia mah sarareha. Alhamdulillah. Urang mesti kopi. Urang doakeun Heeh, urang doakeun sok. supaya sareha. Sareha. Ya urang dia urang Kampung Awilarang. Kalau berawiraran. awirarangan tuh dirarang penyakit oge. Siana. Geus moal asup ka dieu mah penyakit oge. Urang dia sing sareha. Amin. Amin sing sarupur. Amin. Barudak sakola sing palinter. Amin. Harek sakola deui. Ya, Bener. nengekeun. Menurut pemerintah mah sekolah teh engke aya bewara akan aya protokol kesehatan tina Covid. Jadi engke teh dibejaan. Apa dina TV geus digomor-gomor kan aya 3 anu urang kudu dijaga teh. Anu kudu dipatuhi Kudu meureun. dipatuhi. Bagi si kopi. Lain. Anu kahiji kurang kudu patuhi protokol kesehatan. Dina ieu nya pandemi ieu nyata kahiji teh nyata urang harus selalu pakai masker. Nyaho masker? Apa urang? Di shop. Tanu kieu ya nu pinter mah nu pangkasepna oge. Pinter ku. Ai masker teh eta singkatan. Singkatan kumaha di kota kumaha. Ai masker teh males. Ai karena teh kerja jadi males kerja. Bisa wae. Jadi lain gitu. Jadi masker teh urang teh keur ngalindungi dina hawa-hawa batul ka urang. Tanya kuncerta-kuncerta omongan kan urang teh kan ngarariung kieu. Make Masker. Nah, eta inti nama. Ayo nu kadua. Tuluy nu kadua. Anu kadua, urang teh kudu selalu harus cuci tangan. Jadi mun ka mana-mana teh bade kerja bade ka teh harus cuci tangan pakai sabun. Ngumah leungeun. Kumaha leungeun? Ya, urang kamari ka ditu ngumah leungeun. Tidak kada ngumah leungeun tapi ini teh dahar. Lain maksudnya tidak dahar ngumah leungeun. Tapi itu mah demi kesehatan, menjaga kuman-kuman. Kan urang teh meureun harus damel di luar. Baru cuci tangan heula mereka bumi teh. Ya, dalang damel kumaha kan daya kopi urang geus 4 bulan teu gawe-gawe. Apa di damel kan teu damel wae kumaha wae teu di luar, teu di bumi mah meureun urang teh ai kotor mah kudu. Pokona mah marenya urang teh geus runi ti aya aktivitas di luar. Oke, marenya ai kudu gawe wae. Mana? Urang mah maneh sieun muncrat lantaran pohana dikasih. Iya, akibat pohon kita urang teh di ditu teh di lembut teh eueuh sinyal. Lain kita trok. Lain. Tah sinyal hayang halus urang ngabelaan hutu di ketrok hiji teh. Jadi pohon. Berarti si puncak lagi. Kalau tak, ada nu katilu? Tuluy nu katilu. Anak katilu nyata urang kudu ingat. Naon? Urang kudu jaga jarak. Lain jaga jarak gitu. Yo, cek urang mah lain kurang naon dikajaran teh sok sieun kieu. Wah, siapa kitu kan dari mana menolong? Mana teh jaga laki mah masihna jaga jarak teh jaga jarak urang tina kerumunan ya supaya urang teh dijaga nyata dina maksimal 1 meter. Jadi maksimal urang teh berkerumun teh 1 meter. Oh, berarti yang banyak itu nama itu penting-penting teh mah tong loba ting gulang-gulung berarti. Cek urang mah dalang euy. Naon? Lamun kopi hayang eueuh, sudah dibahas, sudah diberitakeun insyaallah bakal eueuh. Bener. Benar. Oh, ya, aya nama ku sabab urang niat teh galerek hiburan. Urang kan bawa jabri-jabri teh kopi. urang mending keneh urang hiburan lah aya urang dibahas mah. Jadi urang ya kan disnakeun ya. Acan. Urang hiburan heula we. Urang bawa itu So. vokalis. Kayak urang hayang disnakeun. Oh, oke urang. Beda urang desa arah Paleun. Apal mana Covid? Covid apa? Oh, Jabri. Baju borong. Terus Terus Sepatu. Kamari masih sirangan sepatu. naon teh? Wah, itu tadi bawa kan. Si kopi. Eta mah lain. Dapat ukur. Tau atuh. Ya, cek urang yang ai eueuh. Nyanyi eta. Lain setetangan orang teh kitu we ngomongkeun beulnya. Kita orang mah teu ngomong kan nyarios. Asal wae semuanya. Setelah kamu, hah? Nawan. Gunung
Padahal hati sarua asih
mantang kasalura tapi dah di kumaha kuliah bos aya nu boga sangka kumenda rasa cinta padahal kurung ganti baheula sangka demi rasa bersalura Manjaka Kuringan mas aya boga para wong penting Lina ditaran langsung ngintil aduh aku kena cerita dari kebiasaan sumpah lagi saradoa rada gemitan kena sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan tak kebiasaan sumpah lagi lah waktu putus asa dunia depan masih lega sepanjang orang gelar kurang tergudu hariwa cita-cita can laksana kurang kudu fenomena ya Allah anu ngawasa pananjeuna anu boga tengah putih budi eli sing ala peduli bisa kumawasa Kami Allah nukawasa Kumapari yang terasa Siapa yang ngomong? Mobil kawa seorang Orang takwa keringat Masih berkiatas Ini pada karyawan lamun berang aku jawab dipake henti hari hekes leket ngoplet kita ngasari banyak